mulai urang ngepol lelembutan ku urang dihijikan sesuai jeung aturan engke mah salat teh asal lelembutan lain urang ketika urang geus ngasupkeun zikir kana lelembutan urang teh dihijikeun jadi urang lelembutan urang teh talatifah teh lelembutan dihijikeun jadi urang geus engke bisa ngajedog di hareup nyaho sia ngajedog tuh bisa ngajedog di hareup urang bisa ngobrol jeung urang bisa ngobrol jeung urang sia teh mana terus di itu Cikupa teh saha terus ya terus di Masarwiti je aya ajak atuh ai atuh lain kos kitu ngobrolna ge bego manjang ngobrol kos kitu wali lelembutan celeg di hareup dua geus lelembutan urang apan urang ketika sholat ge lain urang lelembutan urang encan diatur mah encan diurus mal bisa dipaksakeun ku kumaha ge moal bisa ieu mah sakadar carita bae heula